Sudah sampai di area pusat Sanghyang Sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baraya mamang sadayana, mamang ieu nuju di perjalanan menuju ka Sanghyang Sirah. Ieu lautna lumayan luar biasa ekstrim barayanya. Ieu teh mangrupikeun titik pertemuan dua benua baraya tuh tinggalinya gelombang ombakna itu bisa nyampe 10 bahkan 20 meter. Cocok pisan lah kitunya kanggo para pecinta adrenalin mah. Tingali landscape lautna nu sangat luar biasa megah terumbu karang dengan deru ombak teu pantaina tingali mangrupikeun hutan itu barayanya eta Taman Nasional Ujung Kulon teh geuninganan barayanya tingali ombak-ombakna kitunya eta kuat ageng kitu baraya eta lamun karangna nu mararencos jigana Allah alamnya. Mudah-mudahan urang teh dipaparin kasalametan supados tiasa dugi ka Sanghyang Sirah baraya. Ieu perjalanan ti pelabuhan teh dugi ka Sanghyang Sirah teh sekitar 6 jam baraya. Ku kituna baraya-baraya nu bade ka dieu ieu nya kudu mempersiapkan segala rupina, ti mulai mempersiapkan fisik, mental, bahkan mudahan konsumsi baraya. Da urang teh pasti terombang-ambing di lautan selama 6 jam teh pasti bakal lapar gitunya. Nah, logistik anu dicanak teh kedah memadai jeung kedah mencukupi baraya ulah samena-menanya tuh orang atau mulai ninggal gitunya. Iya daerah pesisir pantaina gitu tak orang teh bakal turun teh palih ditu baraya henteu langsung tiasa dugi ke Sanghyang Sirah margina. Pantai di Sanghyang Sirah mah karangna luar biasa agung pisan gitunya. Jadi orang berlabuh di tempat lain baraya. Nah, iya rekan-rekan gitunya jeung teman-teman simkuring perjalanan menuju Sanghyang Sirah teh jiga kieu gitunya. Wah, luar biasa capek pokona mah. Urang tingalikeun tahnya ieu urang tos berlabuh baraya, tapi parahu mah teu tiasa dugi ka sisi kedah naik sekoci alit jiga kieu tahnya maksimal tiluan ieu teh ditarik ti ditu ti dieu tuhnya ngantos saat momentum anu tepat baraya. Upami momentum narikeun parahuna kurang tepat baraya, wah bisa cilaka tinggalinya. Ombakna ageung kieu terus karang-karangna marencos baraya. Kurang tingali guranya yo ieu sangat berbahaya pisan barayanya. Kurang-kurang nama matak naon cing matak ieu nu ngajadikeun Sanghyang Sirah teh salah sahiji tempat wisata religi anu paling sulit didatangi gitunya. Selain jalur anu ekstrim, ongkosna oge nu badag baraya margina mayar kapal parahuna jeung mayar nu nganteurna lumayan lah gitunya. Da emang sesuai gitunya jeung kaayaan di lapangan. Tak ieu rekan-rekan tos mulai turun sebagian. Ayeuna urang nurunukeun deui anu sanes barayanya. Ieu teh rombongan sekitar 15 urang baraya. Aya bapak-bapak gitunya sararepuh, aya nu masih jag-jag belejag gitunya. Ayak tuh tah ieu tingali ombakna ageung baraya teh itu momentum narikna teh kudu tepat baraya. Lamun teu tepat kayak kacanak arus deui bahaya baraya. Tah jiga kieu tuhnya Allahu Akbar tuh power ieu kudu kuat mental tingali eta ombak si amang tuh kabawa palidnya Allahu Akbar untung salamet keneh ieu tinggalinya ombak ieu lain sembarangan ombak atau baraya tuh. Eta teh kudu siap mental itu numpak sekoci kitu dalam itu siap mental mah urang wah bisa-bisa nyoroh cotuur baraya. Simkuring oge pertama kali bari budak ngora wah kurang kuat. Singkat ceritana atos lah sadayana berlabuh gitunya. Tah ti dieu urang teh kedah perjalanan deui baraya sekitar 20 menit ka shelter merenannya bahasa gaya nama teu atanapi ka lokasi utamana nyaeta Sanghyang Sirah teh. Ieu mah teu acan ka Sanghyang Sirah tuh ieu suasana pantai Ujung Kulona gitu barayanya. Nah, orang mulai perjalanan jalan kaki sekitar 20 menit teh menembus pepohonan baraya teh menembus
hutan. Tah ieu rekan-rekan rombongan nyanak embe kacang hiji lain jang sasajen tapi jang konsumsi nanti kita selama 3 hari di sini baraya teu. Nah sapertos kieu barayanya pemandangan jeung suasana teh ieu teh suara ombak teh ka kuping baraya sing gelebur kitunya udarana seger kitunya dateng ali atuh ieu masih alami keneh baraya jauh pokona mah ti kahirupan jalmi karena memang ieu teh masih kawasan Taman Nasional Ujung Kulon anu tempat hidupna badak Jawa teh geuninganan barayanya ieu teh daerah di kawasan dilindungi anu dongkap ka dieu mah mung saala kadar para penziarah atau napi wisatawan religi hungkul baraya henteu aya wisatawan anu hoyong ngojay misalkan atau hoyong snorkeling nu kitu henteu ieu mah kebanyakan da emang para penziarah hungkul anu ka dieu tah ieu nya urang atos mulai bade dugi tingali baraya jeng-jeng direng indah pisan baraya Pantai Ujung Kulon itu baraya tah ieu shelterna teh baraya shelter tempat naon cing tempat pengeristirahatan urang kita teh mondok ngenong teh di dieu baraya selama beberapa hari teh tinggalinya dinding karang yang sangat menjulang tinggi kieu baraya ayeuna mah di pantai-pantai lain mah moal menak tiga kieu landscape alamna ieu Ujung Kulon luar biasa baraya Sang Hyang Sirah anu penasaran Sang Hyang Sirah teh tempat naon itu tempat-tempat patilasan tokoh-tokoh ulama-ulama kapungkur baraya bahkan mah Prabu Siliwangi Syekh Ali itunya Nabi Khidir Ujung Nyiro Kidul sajabana ieu teh pernah di dieu patilasan teh engke lah sejarah lengkap namanya penting ieu rekan-rekan mulai persiapan gitunya kita akan makan beres makan kita langsung berziarah baraya karena memang waktu kita teh tidak banyak gitunya. Nah ieu anu disebut Gua Sang Hyang Sirah teh baraya jadi terumbu karang anu ngenyorok kalebah lebet tah ieu tempat anu paling sakral na teh nya tingali urang masuk lelaunan ka dieu baraya teu di dieu nya aya tulisanna geuningannya gua cenah tah sapertos kieu gua na teh baraya poek gitunya lumayan ageng guhana urang cobian lebet baraya tah sareng para rombongan. أشهد أن لا إله إلا Nah saparatos ngumanangkeun adan urang langsung lebet ti ka poih lebet barayanya ieu teh panjang luar biasa kita tembus urang teh kaluar deui masuk ka dieu tinggalinya gugusan batu-batuan terumbu karang tak ieu aya makom di dieu baraya aya nu uninga teu ieu makomna saha ta urang teh akan berzikir berziarah di dieu nya. Alhamdulillah berzikir berdoa berziarah orang beres lanjut ka dieu baraya tah tinggalinya ieu cai naon cing cai pegunungan asli baraya nyucur kitunya ngucur seger eta teh dia tah mata nu disebat kedah kuat fisik teh kieu baraya soalna kita orang akan terus berjalan-jalan gitunya perjalanan oge terjal baraya. Nah di dia kita akan melakukan ritual selanjutnya baraya di batu itu di tengah-tengah caya apa tuh eta batu naon. Nah kita akan ganti baju lah di dia baraya persiapan gitunya jeung rekan-rekan sanes. Nah ieu atos ganti baju kurang mungkin ganti baju kieu supados bacuk nu bakal urang untuk kotor barayanya jadi cekap kono kieu. Nah kita akan turun baraya kaditunya berdoa dina batu eta mengitari atau napi mengelilingi batu eta baraya bismillahirrahmanirrahim tuh gitunya ieu sejak
tadabur gitunya alam luar biasa baraya urang naik ka dieu ke bakal lebet ka itu baraya nanti di lebet teh bakal aya cai kahuripana baraya ke urang nyanak bekal cai kahuripana nu insyaallah jernih pisan caina baraya urang turun bismillah ta ieu Kang Pauji ieu pemburu makam keramat gitunya berjalan di dia lumayan lah sadada euti urang teh perjalanan teh bismillah lalaunan ka dieu nya tiis baraya eta cairna teh da emang asli itu pegunungan ieu mah nya sok sanajan diga katingali kiruh ta ieu urang nyandak cai anu ngeclak ti paling luhurna baraya bahasa gaulna mah ieu teh cai stalakmit teh meureunannya minuhan kamu bekal oleh-oleh karena ieu caina murni atuh asli ieu can kontaminasi teh di ujung kulon teh teu luar biasa mudah-mudahan tiasa janten lanong teh meureun barayanya tos ieu baraya kita lanjut deui urang teh ka mana cenah mah ka tempat anu sanes baraya anu luar biasa pengalaman saumur hidup sekali baraya itu nya tah ieu anu ritual berkeliling dina batu teh baraya urang teh mengitari batu ieu kitunya mudah-mudahan pangintennya segala pamaksadaan urang segala kahoyong urang segala panyawat kasusah urang teh leungit barayanya mudah-mudahan soalna urang teh diolahragakeun baraya lamun ngadoa teh ngadoana ge tenang di dieu mah kitunya jauh tina kebisingan luar biasa masyaallah hayu baraya urang sejajarah ka ujung kolon tepatna ka Sanghyang Sirah baraya mudah-mudahan aya umur jeung aya rezekina urang kang ngodongkap ka ieu pangziarahan amin ya Allah ya rabbal alamin nya hilap baraya bilih-bilih aya para pertarosan atana pi hoyong ngiring ka Sanghyang Sirah insyaallah mungkin tanggal 10 Oktober urang berangkat deui dengan ongkos 3.500.000 atos include jeung sagala rupina eta teh termasuk makan minum baraya teh pokona mah tinggal berangkat sakitu teh lamun hoyong tiasa dikontak dina nomor WA dina deskripsi videonya sekali deui hapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.